Ilal ladina amanu wa amilu solihati, jelema nu beriman nikmat iman, wa amilu solihati jeung bisa beramal soleh eta anu kaasukeun untung. Ulah dibalikeun urang kali dia ya ulah sedih, urang geus bisa dikir, bisa tolabul ilmi, bisa maca sholawat, dulu ningali batur materina luhur kitunya sedih urang nya Gusti. Nah urang teh jelema anu hina kitu sugan perasaan anu ngomong kitu. Bahkan dina surat naon kalla bal la tukrimunal yatim, kalla bal la tukrimunal yatim, lamun jelema dibere nikmat materi, jelema dibere nikmat duniawi, dulu mana ngarasa urang teh keur dimuliakeun ku Allah. Kapula terus aya jelema anu ngarasa hina pedah materi na teu boga, dunyana eueuh, dulu ngarasa urang teh keur dihinakeun ku Allah. Jadi tolak ukur mulia jeung teu mulyana aya dina materi, maka cakalau kala lain kitu. Lain kitu kemuliaan ini lain kitu ukuran. Balla tukrimunal yatim wala tahaduna ala ta'ami miskin, jelema anu bisa nganapakakeun hartana jang jalma-jalma anu yatim, jang pembangunan ayeuna pondok pesantren, jang pembangunan masjid, jang sakabeh bisana ibadah, bisana taat ka Allah, itu disebut mulia cek Allah. Ulah ngarasa mulia ku sababoga materi dunia, ulah ngarasaina ku sabab teu boga materi jeung dunya. Mulia hina itu ukuranna takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Mantak ieu patut urang disyukuri nya. Alhamdulillah di awal tadi alhamdulillah urang pasian hidayah taufik itu nikmat nu gede, nikmat nu gede. Urang bisa ngaji pahalana ke akhirat, digieun kebon, digieunkeun naon teh, digieun istana muasep teh. Wa kebon di istana beak aya teh. Mantak alhamdulillah, mudah-mudahan Allah nyangkeun kana hati-hati urang sadayana sehingga urang biasa bisa ningali ku mata batin urang mana anu hade, mana anu goreng, mana anu bener, mana anu salah. Amin ya Allah ya rabbal alamin.